Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui para wargi sareng pribados Kang Nacep dina channel Nacep 3JS. Kumaha wargi dararama tuh mugia nya sadayana sing aya dina kasehatan lahir sinareng batin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina danget ieu pribados sejak mang dongengkeun deui urang neraskeun hancak garapan dongeng Sunda nu kungsi katunda jejer cariosna teh nyaeta si Onyel. Ayeuna teh lebat kana episode 30-eun para wargi. Nanging sateu acan dikawitan pribados teh bade ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka wargi-wargi anu parantos nga-subscribe, nge-like, nge-komen sareng nge-share. Atuh kanu teu acan mugi awening galih kanggo nga-subscribe nya supados teu nyangkolong kana waktos mangaitna dina wanci. Yeuh urang teraskeun deui yeuh kumaha cenah kajucungan caritana si Onyel. Wilujeng ngadangukeun. Bus, si Onyel atuh abus ka jero imah mana reret gebeg. Aya aki-aki pendek kumis baplang bodas atuh si Onyel teh harita reuas ka cidah. Sok malah untung atuh si Onyel teh teu luncat oge. Manehna teh reuas nangan saukur ngagebeg hungkul. Aeh, reuas ya maneh aki-aki euy. Cek si Onyel ka Bah Unil. Tong reuas sagala atuh sujang. Yung eta bikeun kitu. Lalab ka dapur euy. Cek Bah Unil bari geuh-geuy nyengserikeun. Ari si Onyel mah atuh leos we manehanana teh ka dapur mikeun lalab bari ngobrolkeun yen manehanana teh bieu reuas ku Bah Unil. Atuh di dapur teh eta si Onyel rada lila. Sabab pan ngobrolkeun heula jeung Ambu Odah Katut Darwati di bejaan yen eta teh cenah aki-aki teh salakina Ambu Odah nu diobrolkeun teh. Sedengkeun Mang Adul mah blus ka imah mana nempo aya jirim lalaki kolot ya tuh manehanana mah langsung unjuk salam tuluy gek diu. Iya jang Onyel teh gitu. Cek Bah Unil nanya ke Mang Adul. Sanes aki pribados mapun Adul. Si Onyel mah nyeta pun alo nu tadi lebet di payun. Oh heueuh budak nu tadi meureun nya. Sumuhun aki leres nu neme gitu. Geus kitu mah eta Mang Adul jeung Bah Unil teh uplek ka cida rarobrol. Bah Unil matak teu karasaeun kana mangsa awahing ku jongjona ngawangkong. Sabat kitu atuh kurunyung Ambu Odah mawa boboko kairing ku Darwati jeung si Onyel nu mawa deungeunana. Aeh tuh ningan sangu geus asak euy. Cek Bah Unil ngawaskeun kanu daratang ti dapur. Sumuhun sok kainya atuh gerak taruang heula yeuh. Cek Ambu Odah nemalan ka Bah Unil. Serog coet isi sambal goang teh ditunda. Pon kitu deui atuh wadah lalab jeung lemer meunang ngasakan teh dijejerkeun. Darwati jeung Ambu Odah Katut si Onyel gukek milu dariuk ngariung tuluy dalahar nikmat balake cerakan. Heuleut ti waktu harita nu ngariung teh atuh kacaturkeun beres tina balake cerakan taruangna. Alhamdulillah nikmat ningan euy. Cek si Onyel bari nyokot cangkir nginumna regot
cai diinum ku si Onyel. Puguh ge ari ngariung mah tu nikmat jang euy. Cek Bah Unil nemala. Sumuhun leres aki. Nikmat kacida ari tuang ngariung mah. Cek Mang Adul kadengeng mairan. Enya. Hari hidup duaan teh urang mana ieu teh dek ka mana jalu. Aki teh jalila-lila ngobrol teh poho euy. Nanyakeun perkara eta. Cek Bah Unil nanya ka si Onyel jeung ka Mang Adul. Atuh ku Mang Adul jeung si Onyel teh harita dijelaskeun di mana manehanana tur naon maksudna jeung tujuanana. Sabot nu tiluan ngarobrol ari Ambu Odah jeung Darwati mah atuh meresan alas nyata alas urut dalahara tadi. Eta Mang Adul jeung si Onyel nu nyaritakeun jujutan di mana asalna deka mana naon maksud tujuanana teh atuh dicaritakeun ka wilang jentrena taya anu kaliwat tina nyaritakeunana teh. Pau kadenge harita Mang Adul cumarita mungkas caritaanana. Dah jandan kitu aki. Abdi sareng pun alo teh nya. Singgetna mah sajanyuk suruk jujutan ieu pun alo kumaha gitu maksudna. Cek Mang Adul. Dedeh teuing. Kudan kitu ningannya hidup duaan teh jang. Cek Bah Unil wangun nu ngahelas ngomongna oge. Aki ge sabenerna mah asa kungsi euy ngadenge teh tah. Ari ngadongeng nama gitu kungsi. Ngeunaan nu munyung tepikeun ka kudu ngawadakeun budakna mangsa 10 tahun sakali. Sedangkeun ari nu tiap tahunna satahun hiji teh tunji cenah. Eta mah rupa-rupa. Aya nu kudu wadal ku manusia. Aya oge cenah eta teh nu bisa digantian ku eme atawa hayam hideung euy. Sugan aki mah eta teh saugul dongeng we kitu. Haripek teh ningan aya nyata hanya euy. Cek Bah Unil cumarita jigah nu kaget kulantaran aya manusia nu tega ngalakukeun sagala cara pikeun nyumponan kabagjaan dunya. Ngan ari pikeun Mang Adul mah jeung si Onyel eta obrolan ti Bah Unil teh atuh mangrupa hiji pituduh nu nyematak nyai-nyayan nyaangan kana wewengan manehna. Naku mah cikan caritana jentrekeun kiai. Cek si Onyel nyarita ka Bah Unil menta dipang nyaritakeun supaya leuwih jentre. Sumuhun ge jika atuh manawi teu kaabotan da kumaha eta teh jentrena sareng di mana eta teh pamunjunganana ki manawi aki uninga. Cek Mang Adul milu ngadesek ka Bah Unil. Urang ngadongeng ngan gela ye aki teh dek mawa heula jai kopi euy da ngadongeng teu bari ngopi mah garing ti koro dewek ye komo dewek keur batuk kieu leuh. Cek Bah Unil bari ngaleos ka dapur leut sawatara waktu ti harita atuh Bah Unil teh geus datang deui ka tengah imah bari mawa mukeun kopi manehna diuk deku sila tutug pok bari nyarita. Dah euy mun kieu dah dewek ngadongengkeunana ge pansa semeurenya. Ye aki teh nya rek nyarita Cek Bah Unil bari gahgai seuri. Jadi ieu jalu baheula mangja aki keur ngora nya meureun aya lah saumuran Jang Adul mah. Aki teh nya ku guru aki pangaresana Abah Kompan Suwargi jenenganana mah kungsi aki teh dicaritakeun yen aya cenah manusia nu hayang meunang pakaya ku cara nu pasalia dina ugeran agama nya
mun dikasarkeun nama munyung meureun munyung ka makhluk lelembut sakur-sakur nu munyung teh cenah aya syarat-syarat nu kudu dicumbonan nyaeta mangsa ngamimitian perjanjian jeung lelembut tah jalma nu munyung teh kudu nyadiakeun rupa-rupa syarat nu kudu dicumbonan cenah euy salah sahijina mah nyaeta budak orok anu wadalna teh Jumaah cenah kungsi tah aki ge ngadengi euy dikumahakeun eta teh orok teh kieu euy ceuk si Onyel motong carita mangsa Bah Undil leureuh nyaritana kaselang heula ku nguyup kopi mana geus nguyup kopi geuleuh deui atuh Bah Undil teh nuluykeun deui caritana eta budak teh cenah mah kete bakal dipake sesembahan euy ka eta makhluk ngan ari cara sesembahanana mah deui rupa-rupa aya nu ditandasa heula dibinasakeun aya oge cenah nu ditenden hirup-hirup make jeung kudu ku orok kieu euy nah coba henteu ku aki-aki model maneh atawa ku nini-nini model si nini itu euy meureun bisa digadagkeun oba orok mah pan roroesan ceuk si Onyel nanya puguh we dadek dijieun babu baneda budak teh meureun dek dihakan gula lemut aing atuh kitu mah euy aing kitu mah ngarti uing pengen mentana orok da aki-aki jeung nini-nini mah pasti liat meureun nya euy dah eta jigana mah jang euy ceuk Bah Undil nemalan bari geugeuy ari tempat pamunjunganna di mana eta teh ki ari tempat pamunjunganna mah jang aki ge teu kungsi nyaho euy da teu kungsi di bejaan atuh sok malah deui aki mah ti baheula ge teu kungsi nanya-nanya acan kan ari hidup dek munyung mah atuh ari we teangan kunjena jang euy ceuk Bah Undil bari nyot manehanana teh ngenyot ududna udud surutun sagede curug teh atuh menika hampir kemong-kemong pipina eta mangsa dikenyot teh cik euy juru kuncina di mana tah ceuk si Onyel nanya dariana keur ngadenge pananya kitu teh atuh Bah Undil mah dumadakan ngajenghok leuwas manehanana teh sabab nyangka yen eta budak teh dek nekat ngalakukeun lampah goreng tong make ngawuleng sagala ki euy uing mah lain dek munyung tapi susuganan we eta juru kunci teh nyahoeun euy kumaha jujutan uing lain mah ulah kitu tuh nanya ka kolot teh Nyel ulah nyedek ceuk mah ngadu ngagebes ka si Onyel aduh da juru kuncina ge cantang tuh moal cantang tuh betus jalu mun ditanya mah atuh sarua jeung ngabolekerkeun Rusia meureun atuh aing mah kumaha nya euy ceuk si Onyel bari jigah nu beuki bingung we sabab sanajan meunang wewengan teh teteh lah anger we ngabuntut bangkong ari hidup geukeuh hayang nyaho saran aki mah euy maneh milu atuh isu kadayeuh katambah-tambah pancena di jurung teh hidup teh kudu kadayeuh nya sugan we meunang pituduh isuk teh bari sakalian aki dek ngadagangkeun gula beureum nu jang amat lumayan we atuh aya bati seutak saeutik mah ye ceuk Bah Undil ngajawab ka si Onyel bari ngajak pikeun milu kadayeuh ngadenge diajak ka kota kadayeuh atuh duanana ge ngadadak haget nakrana keur apan manehna teh dek kadayeuh kari-kari diajak atuh ku Bah Undil nya atuh kacida pikeun si Onyel jeung Mang Adul mah sageus ngarobrol Mang Adul jeung si Onyel ge tarap dia tuh manehanana nyiapkeun babawaanana supaya isuk teu tinggaleun mangsa init ka puseur dayeuh teh
hari pusir dayeuh nu isuk dek di jugjug sabenerna mah arahna teh ka pasar lain dek ka alun-alunna an parendene kitu eta kajadian teh mangrupa kabungahan keur Mang Adul jeung si Onyel. Dina mangsa peutingna hawa teh tepi ka keungeun atuh sigah peuting kamari katambah deui alatan ku teh sarena dina peuting kamari eta Mang Adul jeung si Onyel teh tibrana keranan dina peuting harita kasubuhnakeun kadenge atuh sora awar-awar anu ngahudangkeun hudang jaluk yeuh lain dek milu gada yeuh lain dek euy kadenge sora Bah Unil ngahudangkeun Mang Adul jeung si Onyel nu dihudangkeun ge teh ada rese duanana pating koneal hudang sumuhun aki duh bablas pribados teh kulem ti belah teuing ieu teh cek Mang Adul bari gigisi ayo gi euy cek si Onyel ngajawab bari lulungu Nam atuh sok geura kacai heula kai duh meh teu lulungu euy sabet ilaing duaan kacai aki dek datahar heula euy meresan gula cek Bah Unil bari ngaleos ti eta patempatan ayo lain lulungu jang euy urang kacai heula tuluy heula subuh heula euy bisi galiwat cek Mang Adul bari ngajewang si Onyel nu keur lulungu. Heuleut sawatara waktu ti harita si Onyel katut Mang Adul teh atuh geus haraget deka dayeuh katingali Mang Adul mawa gemolan jeung hoe nu dibungkus ku lawon bodas teh sedangkeun si Onyel mah kalah ka ngelek hayam jago ayo ki euy dek ayeuna yeuh cek si Onyel ka Bah Unil nambahe jang kan ari eta ilaing ngelek hayam segala ngan naon dek dijual deh euy cek Bah Unil bari jigah nu heran ieu teh si jago teh dek dibawa ki euy pan uing teh dek kadayeuh ngan lain dek dijual dek dibawa weh ari jang Adul teh gemolan dibawa deui cek Bah Unil ayeuna mah nanya ka Mang Adul sumuhun aki ge hidup duaan deh di dayeuh di geus bugu ieu teh jugjugkeun gitu jang aban dewe ngajak teh milu we dek dagang gula nah ieu kalaga ringkidan gieu nya ari puguh mah teu acan nya teh ki cek Mang Adul ngajawab atuh ari can puguh jugjugkeun mah luna we eta hayam jeung gemolan mah euy kari duri lah Jokomo ayam mah garunya andep we jang cenah ngalari nyuh teh di dinya pan ge oge hidup duaan teh meureun balik mah ka dieu deui nya cek Bah Unil nanya ka Mang Adul jeung ka si Onyel uing teh laki euy mun balik deui ka dieu mah heueuh bisi ngabarabekeun ka si Ibi jeung ka si Amu lila teuing ge uing di dieu sumuhun aki tak kitu leres pisan pun alo teh nya isine pribados teh pamila-milami ngarepotkeun mah ngarepotkeun naon jang keun bae sok tunda lah kaynya aya mah euy jeung gemolan juga itu asupkeun deui ka imah hitung-hitungkeun mulang kahadean hidup duaan we mangsa aki keur di Garut aki ge pan sakanyaho dek maturan sakanyaho aki mah dek maturan gitu ya maksudna teh sabisa-bisa aki dek mantu anyuk curug jujutan hidup jadi engke balik mah ka dieu deui we atuh teu kudu era sagala sabab kangaranan di dayeuh nu can bugo jugjugkeun malah lawur kadung sangdung ngisang hidup duaan teh jalu cek Bah Unil nepikeun carita ka Mang Adul jeung ka si Onyel ngadenge omongan Bah Unil gitu mah
Atuh tangtu bae pikeun si Onyel jeung Mang Adul mah jadi kabungahan. Nya sasat nama aya nu mikanyaah jeung dek milu mantuan manehna. Teu talang ke atuh bur. Si jago mah diaburkeun. Sedangkeun gemolan anu ku Mang Adul dibawa teh harita dituna deui ka imah ambu oda. Tapi ari hoena mah teh tinggalin dibawa ku Mang Adul diselapkeun dina tonggongna. Geus kitu mangsa wanci coreng cangtihang maju ka meletek panon poe. Bau Unil dituturkeun ku Mang Adul nu nanggung carangka eusi gula beureum katut kairing ku si Onyel teh lempang dek ka puseur dayeuh. Ari jalana atuh harita muru ka kidul ka jalan gede. Nya maksudna mah di jalan gede mah meureun dek megat padati weh sugan aya nu sajalan dek ka dayeuh. Atawa komo deui lamun panggih jeung wahon mah nya wahon sok ngaliwat kitu biasa sok aya eta teh wahon marawa sayuran atawa hasil ternak kumanehna teh dek diiluan tuh supaya tereh ka dayeuhna. Barang tepi kana jalan gede tiluan atuh pating jaran tang nungguan aya meureun kana sababaraha jamna. Meh kabeneran pisan atuh tianggang ka tempo aya wahon narik sayuran dek ka dayeuh. Bahu Unil leungeun agugup ai mere totonden ka sopir pikeun eureun. Reg eta wahon teh eureun meh pisan deukeut jeung nu tiluan. Aya naon bah? Ceuk kenek nanya ka Bah Unil. Ieu yang manawi abah tiasa ngiring gitu. Abah dek ka dayeuh heuy dek dagang gula. Ceuk Bah Unil ngabejakeun pamagsudanana. Ari kenek teh jolne maalan. Manehanana katingali badami heula jeung sopirna. Aya meureun kana sajongjonan mah ngan teu pati lila teuing badamina teh deui. Sopir jeung kenek badami teu kungsi lila kenek ngelol deui tina jandela wahon. Mangga bah. Nanging punten pisan bah si Sujang jeung si Akang nu eta mah meureun dipengker bah nangkel. Nya atuh eta mah dina sayuran we. Ari abah mah tiasa aya di dieu jeung kuring dipayun. Nah teh sawios kitu bah. Ceuk kenek nepikeun caritana ka Bah Unil. Heueuy sok baelah budak dua mah cenah di tukangnya cenah naon pan kitu nya jangan doa. Ih sumuhun abah wios pribados mah nya dipengker we sareng ieu pun halo. Hehehe nya teu naon uing mah di tukang we hayang ngasaan naik wahon euy. Bae aki-aki mah cenah dihareup tah sok we aki-aki mah uing mah jeung Mang Adul we heumang. Sumuhun wios pribados dipengker. Pun alo mah nya ge diaping ku pribados dipengker. Atuh ari kitu mah jang euy syukur sok atuh. Ceuk Bah Unil ka Mang Adul jeung ka si Onyel. Doh jang ari di Widian mah ye aki milu. Ceuk Bah Unil ayeuna mah bari kalacat naik atuh kana wahon. Pan kitu deui Mang Adul ge gancang bae naikeun carangka eusi gula. Tuluy manehanana ge naik nuturkeun ka si Onyel nu geus leuwih ti heula nareke. Geus kitu mah jius wahon teh maju muru ka dayeuh. Teu kacaturkeun lila di jalan eta wahon teh geus nepi ka buseur dayeuh Bandung. Aki punten pisan ieu wahon teh lirena di dieu da nya sejak ngintun ka pasar ieu. Ceuk kenek ngomong ka Bah Unil atuh Bah Unil ge jol ngarti manehanana turun ngan teu jol ngaleos init. Bah Unil teh tuluy ka tukang nitah nurunkeun heula carangka. Mana carangka geus diturunkeun si Onyel ge dititah turun
Ari Mang Adul mah eta ku Bah Unil teh harita dek turun kalah ka dicaram. Ilaing mah ulah wakat turun ya. Nah, aki pribados ulah lungsur maksudna kumaha? Banduan lain dan nurunkeun sayuran. Ban sajadna mah bieu teh urang teh geus kajasaan atuh milu kana wahon. Taya salah namun urang ayeuna mulangkeun heula jasa mantuan nurunkeun. Ceuk Bah Unil ngajawab bananya ka Mang Adul. Oh, leres aki. Nya, ewak ieu. Keleweng. Mang Adul atuh ngalungkeun hoe nu dibulen ku lawon bodas teh. Gep. Hoe teh ku si Onyel ditampanan tuluy dicekel. Geus kitu, Mang Adul, Bah Unil sopir kenek katut pagawe-pagawe pasar teh. Babarengan nurunkeun sayuran tina eta wahon. Mana geus kitu, teteh lah atuh waktosna seep euleuh nya. Waktosna seep para wargi. Caga tuh dugi ka dieu heula dina episode 30. Hatur nuhun ka wargi-wargi anu parantos ngadangukeun dugikeun karengsena. Anu parantos nga-subscribe, nga-like, nga-komen sareng nge-share. Pribados ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketik kabingahan. Atuh ka wargi-wargi anu teu acan nga-subscribe, mugi wening galih kanggo nga-subscribe nya. Sate acan pribados amit mundur, pribados bade neda dihapunten tina samudaya kaluputan kalepatan, bilih aya langkung saur bahe carek ti caletot omong ti soledatna basa. Atuh tina kakirangan nya sareng katetiasaan pribados mangsa ngadongengkeun. Mugi wargi sadayana kersa ngahapunten kalayan ngamaklum. Sakitu bae, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.